aki-aki teh teu pugu ya tarek gawe moal. Buru ka dieu gawe bantuan. Meh tara beres. Teu balik mun eta si kakek aing gawe teh ngan kukul utus we teh kakek aing teh. Tadi titah gawe dirinya geus pindah deui ka dieu tuh. Astagfirullahaladzim eta si kakek dari badak itu mendekakeun mun mantok aing mantok kakek. Sia teh ngajuwetkeun wae sia teh ka aing teh. Ngeh mantok kakek. Bah, hei. Gawe di ditu gawe di. Naon teh kabur teu busuk buru. Ada mana mah ini ka urang teh. Aing mah dibayar anu geusna ai kitu carana mantok mah. Tah make moal dibayar sagala gawe geus di mana gawe da itu. Astagfirullahaladzim. Aduh balik ulah bae atuh cara nih gawekeun batur teh. Buru teh sok loba wangkong kumaha dunungan rek bae kumaha oge da dunungan ieu nu mayar. Oh memang eta ke dunungan anu mayar ulah bae teh bukan mamong aya gawe kitu gawe mamong. Buru gawe teu balik. Naon teh. Sok karena tadi dia gawe tak kecil gawena sok. Kecil gawena kade. Astagfirullahaladzim. Budak gede gue kitu mah aya kancaan atuh bebenangan teh dan gelitan di kolot-kolot. Coba. Aing kalau batu nih kakek. Aing ampun aing kalau batu masuk. Astagfirullahaladzim aing cocok deh karena batu naon teh. Kalau batu nama tong ditaheun, karikeun batu nama teu ditah jeung batu nah henteu. Memang eta kalikan batu hunggun ya teh kakek. Dikalikeun ai batu sarana sajana batu. Tuh dikalikeun tuh. Tuh batu mah dikieukeun sarana. Batuna ulah dikieukeun atuh tuh. Eta batuna naon ieu? Merek buaya mah bener Pak ieu cap mata. Jadi neleh mata mah eta ai cap mata mah. Kadeuleu batu teh. Jadi ninggalian pacu oge. Ai teh mah cap buaya naon? Kon ngaleor eta buaya mah. Buaya waduk ka ieu cap mata. Jadi ningali kayak itu tadi. Ampun aing si kakek aing astagfirullahaladzim kakek jentok deui aing rugi sangat tuh baju aing meuli mah pasti mah balik mah sabat cap buaya astagfirullahaladzim aing cap mata begitu Pak. Astagfirullahaladzim kakek batu di batu deui aing pindah deui kakek itu pindah deui itu di mana begam. Kalau batu di kantong dekat ya, aing satu batu hayang di dieu, hayang ngereneng. Digunakeun di dieu loba batu, loba alasan major arek teh di ka itu mah jing. Nggak bandok dekat bae ya. Hati-hati teh. Naon dieu mah ruksak aing pacul di kantong. Hah, mahal-mahal eta pacul teh aing tadi hayang di dieu, digunakeun di dieu, hayang di ditu teu para rumah lieur kan hayo we puak balik kitu mah menang hanca, komo kitu mah rugi aing mayarna ge. Tuh balik pada alasan hungku yang bolak-balik itu meureun aing pacul kabeh kieu kakek kana batu digantian teu kumaneh. Aduh ampun kakek euy. Aduh ampun aing teu pira gaji ku 35.000 mun ka pacul. Teu mampu pacul ka we kakek mahal eta pacul teh ya. Aduh ampun kakek euy. Kita ngagawekeun ieu tempat batu ka urang teh. Hah ampun si kakek. Eta mah aki-aki ngan kukulutus we, teu pira ge pacul nih kudu jadi omong ting. Teu balik jeung aki-aki teh lah. Ya, arek kukulutus arek gawe. Arek gawe keur gawe urang mah. Keur gawe ge ulah kukulutus saya teh bang pacul atuh pacul kieu. Oh memang bener bang pacul ini kan ruksak kakek, ruksak lu itu. Dalam lepo ruksak pacul. Astagfirullahaladzim kakek. Siapa aduh. Jor mantap ge mantap wae. Aduh aing euy. Jor mantap oke ini mah pusing. Aduh eta senjata aing kakek nah siapa daripada kitu mah aing daripada kieu mantok aing kakek mantok geus mantok geus aing aduh ampun aing dat aing gablek pagawe teh aing geus gelegahan sama mah hayo hangan ngeceuih kitu digedekeun aing hancana eueuhan mending kana tong gawe lah jar wae rek mantok ka ditu teu para rubuh ting mending sarangan aing mah gawe mah teh ceuli harang mata mantau gitu sia. Nasi kakek, pacul aing mah dikadibalangkeun. Lamun gaji gede geleung ya teh kakek. Ku 35.000 aing teh dibayar bisi teh. Mending ampun daripada mantok kakek mantok geus mantok. Sedih aing ku kakek siapa. Lor wae rek mantok mah ka ditu lah, teu perlu kejar mak kitu lah loba alasan hungkul. Haca mah teu bebeunangan teu hayang ngagajina ge. Nah si sukan teu mantok di ka dieu gawe mending sarangan aing mah.